Ae bapana rek barang jieun naon ieu Pak? Ieu cenah lebar aya sangu sesa urang jieun dahareun. Lebar di Batan Haseumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Baraya ieu teh sangu sesanya geus dikumaha. Erek dijieun dahareun cenah ge daripada kapiceun atawa dijieun para blauk mah mending dijieun dahareun urang. Rek dijieun kumaha tuh bapana? Nya erek dijieun kieu we digoreng. Urang jieun cireng geuninganan. Cireng sangu. Bahanna oge simpel, ukur sangu we digaloan aci jeung bawang jeung bumba-bumbu sapertikeun penyedap, uyah jeung pecin sacukupna tea geuninganan. Nya sok atuh bapana kumaha bapana we da emak mah sok hoream barang jieun teh. Ieu tah alhamdulillah na teh lamun aya bapana mah. Osok daek olah jadina na teh pan barudak teh jeung emakna henteu hayuh we ngahuleng nya. Tapi seperti biasa we emakna mah bagean nungguan asakna. Tuh tingali ieu teh kakaraclom saan celom ngagoreng cinguna na teh. Celom deui anu kadua. Tuluy we kitu nepikeun ka sababara enceloannya. Da lamun ku emakna mah aya sangu sesa teh biasana kan sok dikahayamkeun lamun henteu ajang para blauk. Lamun aya bapana kieu mah geuninganan tuh bakal jadi dahareun emakna geuninganan. Harap dimaklum we nya da boga pamajikanana oge ieu mah ngedul. Untung bapana henteu pangedulan saruana, lamun sarua ngedul mah geus we moal matak bararang dahar di imah teh. Tah geuninganan ieu cirengna geus asak ieu. Ieu mah geus teu salabara nu narungguana oge nu ngagoreng-ngagoreng siganana teh nu nungguan-nungguan. Sababna karak asak sajahitan ge ieu teh geus wagi rupa heula-heula emakna jeung budakna. Bapana sabot ngagorengan deui ge budakna tuh tingali ngasaan cenah mama hek ngebul keneh kitu tuh hek dicocolkeun kana saos deui. Pokona mah mantap cenah oge. Nya kitu mantap cik atuh emakna oge erek ngasaan ari mantap mah. Hampurannya bapana ku emak urang asaan heula ieu cirengna. Si kurang uyah, lamun kurang uyah engke uyahan deui. Hehe alesan we nya tuh tingali baraya geranya. Ieu teh katingali menggoda pisan cirengna teh. Di luarna teh kriuk tapi di jerona mah baseuh. Tong poho dicocolkeun kana caos terus dihuapkeun. Karunya bapana yeuh asaan heula maknya anu ngagorengna teu sina ngasaan. Yeuh kumaha huapannya. Ayeuna mah geus asa pamuda meureunnan dihuapan ge meuni era-era. Tuh tingali baraya bapana mah bari nungguan ngagorengan cireng teh bari nyiksikan waluh da erek ngoseng waluh cenah oge.